Coba anu ngabaku moal nepi pikeun jalmi mangrupa-rupa dodoja ti Gusti nu Maha Suci. Ieu mah jalma du dunia we du dunia aya jeung tatangga teu wawuh aya nu kitu. Bedil. Heeh tatangga gering teu wawuh eta mah teu nyahoeun apa-apal innalillahi lamun diri geus nyumponan sadaya kawajiban bantuan. La 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 la. Arek moal. Kok bina-bina amat ieu nasib aing iraha atuh aing hirup kaos batur. Aing mah heueuh da boga salaki teh kitu. Indung-indung kepala lindung, aki-aki ngalabelut, kaduhung aing kaduhung gableg salaki kanu burut. Kadenge ku salakina ngomong naon sia ngeunah wae. Puguh sage sarua. Salawe mah 25 angeun kacangna pariuk, awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hawuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Kahatur para alim, para ulama, para ustad, para kiai, sesepuh pondok pesantren, sesepuh lembaga pendidikan diniyah, sesepuh masjid atau napi DKM setempat, muga-muga para ulama, para pupuhu nu aya di wewengkon barokah yuswana, barokah ilmuna, barokah turunanana. Ais pangampih papayung lembur, papayung nagara, pangersa Bapak Kuwu atau napi Bapak Kadus, pangersa Bapak RW, Bapak RT, mudah-mudahan disarangan ku pitulung Allah, amin. Jamaah dulur baraya katu tatangga sohibul bait kulawargi Jembar, ibu ade ipoh SPD ngagaduhan maksad garis miring Haji Endin laras. Mudah-mudahan ieu riungan sing janten asbab wasilah dijantenkeun urang hamba anu bersyukur. Amin. Dijantenkeun hamba anu tiasa tobat memeh maut, dijantenkeun hamba anu dugi kana ridha Allah, termasuk urang sadayana nu kempel ngariung, nu nyarios sareng anu ngupingkeun, mudah-mudahan sadayana dugi kana ridha Allah. Lantaran nu nyarios sareng nu ngupingkeun teu aya bedana. Sarua pada milari ridha Allah teu aya bedana. Ieu nu nyarios oge lain jalma bener tapi keur diajar bener. Ku hal sakitu dina pada cariosan laku lampah pribados mangga dipilih diwilah
bilih aya nu teu raos teu kenging dicanda upami aya sasieun sabeunyereun keur ngaruhaikeun hate mangga urang sami-sami manfaatkeun malah mandar urang janten jalmi anu kalebet qalbun salim hate anu salamet lantaran kabeh oge bakal balik ka Allah. Pertanyaanana urang balikna kana ridho Allah atawa kana babendon Allah. Leres gitu. Ieu keung amat yang mah mah. Leres gitu. Ku hal sakit Allah bari nyorongot atuh. Malah rebut nyeros. Bo. Eta nu sisi balong aman. Ulah sisi teuing bisi ngajengkang. Ku hal sakitu muga-muga ieu deudel doa ti sadayana khusus kanggo sohibul bait pangarsa ibu ade ipoh. Ibu ade ipoh. Mudah-mudahan deudel doa ti sadayana ngajantenkeun pribadi keluarga besar ibu ipoh sing janten hamba anu dihampura ku Allah. Salajengna para sepuh sadayana ieu wengi ieu acara teh seueur sanes hiji nu kahiji syukuran nyaeta pangarsa ibu ipoh teh saurna parantos purna bakti laras nu kaduana nyaeta nuju syukuran wewetengan mergi putrana alhamdulillah dikaruniai turunan walaupun memang dalam kandungan mudah-mudahan salamet lulus manglus mulus rahayu teu aya halang harungan ninggang dina mangsana tiasa lahir kalayan salamet bade istri bade pameget mudah-mudahan takdir Allah anu terbaik ieu murang kalih janten murang kalih abror numutkeun hetangan panginten hetangan syariat nyaeta parantos 7 sasih muga-muga sing sehat nu ngandung sehat nu dikandungna anu katiluna saurna teh ieu teh parantos ngajam nazar kapungkur upami tos sehat upami tos purna bakti hoyong ngayakeun pangaosan tiasa dilaksanakeun upami bentukna eta hal nu dimumbahkeun atanapi bentukna nambahan kataatan lamun bentukna kamaksiatan haram teu meunang dilaksanakeun balik teh kudu digantian ku kafarat gitu ku hal sakitu natepan kana ieu pangaosan muga-muga sing janten kataatan ka Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin ku hal sakitu naros ka urang dieu sadayana bilih bisi abdi nyarios sumanggem ti payuneun para ibu sadayana aya kacaletot lisan aya kalepatan bade dihampura ari Pak Haji Willy mah geus apaleun uningaeun bijil ti mana urang mana apaleun mantak panginten abdi kedah menta teh ka sadayana nu can uninga bade dihapunten upami abdi kalepatan hatur nuhun lain kunaon Pak Haji Willy aya zaman ayeuna mah teu kaup salah saeutik oge langsung wae haliwu bisi kawas tukang es tah mantak ieu mah hampura wae engke mangga dipilih di wilah nu saena urang candak nu awana urang hampura sateu acan langkung tebih mangga urang baseuhan heula lisan ku maca sholawat mudah-mudahan sholawat nu diaos sanaos tadi parantos dicandakeun parantos digalindengkeun sholawat sanes hiji 2 3 seueur ku tim hadroh teu aya lepatna urang ngahaneut-haneut hate supaya aya hasrat kangge terus ningkatkeun kecintaan ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ngupingkeun mudah-mudahan hatena ku Allah dijembarkeun amin ya rabbal alamin kama qala mahirjin tahirul qalbi nungupingkeun mudah-mudahan hatena disucikeun ku Allah dibersihan ku Allah amin As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله خذ بيدي خذ بيدي ظاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي وصلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه مولاي صل وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه اللهم صل وسلم وبارك sallu ala nabi ulah nitah deui atuh pancen kuring teh sallu ala nabi kunaon sallu bo pa jalma anu bagja hirup di dunia ku Kanjeng Rasul digambarkeun arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Opat perkara saha jalma anu dipaparinan opat rupa opat perkara nu eta maka nyata eta jalma dipaparinan perkara nupang alusna dunia jeung akhirat. Naros ka urang dieu hirup urang neangan naon Pak? Mana Pak Jajang ieu?
Milarian naon Pak orang di dunia? Hah? Milarian naon? Milarian kabagja, bentuk kabagjaan. Puncak tina bentuk kabagjaan adalah orang hirup sesuai nuturkeun ridho Allah. Pak? Lumayan sakitu mah. Bu, jalma hirup di alam dunia. Halus ya. Jalma hirup di alam dunia. Aya anu salengkah-salengkah nate ngadeukeutan ridho Allah. Aya deui anu ngadeukeutan kana babendon Allah. Cik lenyapan hirup urang sadayana. Na kamana ieu lengkah urang koyoyodna? Kamana eta Pak? Nah hirup urang salengkah-salengkah nate nyaketan ridho Allah atawa hirup urang salalawasna nyaketan bebendon Allah. Anu hirup nyaketan ridho Allah otomatis manehna eta nyaketan surgana Allah. Tina sebab akibat sebabna manehna taat ka Allah akibatna bakal diwaris surga. Atuh sok amin kabehan sok. Nah gitu. Atuh sabalikna jalma anu hirup nuturkeun hawa nafsu lain nuturkeun perintah Allah. Maka eta jalma hirup berarti ngadeukeutan babendon Allah dulur. Laras gitu. Akibat nuturkeun manehna teh naon hawa nafsu nya manehna sabab manehna nuturkeun hawa nafsu akibatna ku Allah diwaris neraka. Naudzubillahi min. Dina pada urang hirup di dunia hese hayang bener teh leres. Nu mantak saindang-indang urang kedah sami diajar naon? Diajar sabar, diajar naon? Diajar syukur termasuk pangersa Ibu Haji Ade. Ih ngomong-ngomong Ibu Haji Ade anu mana ya? Aya. Pak Haji Willy? Lain aing paur bisi mangke sare. Wah aing balik ka saha salaman engke. Khususna ieu kanggo Ibu Ade sareng Bapak Haji Endin. Mudah-mudahan netepan kana jalma anu tiasa syukuran, jalma anu tiasa sabar. Sebab orang hirup di dunia pinuh ku cocoba, betul. Salagi orang hirup gumelendang di alam dunia pinuh ku cocoba. Rek nu dariuk dina kursi atawa nu diuk dina luhureun mobil. Oh pan kieu aing ngaji sisi jalan mah. Loba iklan. Salalawasna jalma moal sepi tina ujian tina cocoba laras kitu. Cocoba anu ngabaku moal nepi pikeun jalmi mangrupa-rupa dodoja ti Gusti nu Maha Suci. Sok kadi atuh aya erek war di handap wungkul. Lantaran Allah nyiptakeun hirup jeung maot teh nyaeta ujian keur urang ngabuktikeun saha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala keur ngabuktikeun saha di antara urang kabehan nu pangalusna amal. Teuing nu kopeah hideung, teuing nu kopeah bodas. Teu apal. Teuing nu loba duniana, teuing anu saeutik duniana. Teuing nu boga jabatan, teuing nu teu boga. Teuing nu upluk aplak sawahna atawa teuing ngan ukur sakecrot kebon kacang. Heuh panteu nyaho urang mah.
Betul. Mungkin dina urusan dunia orang teu sarua dibaris ku Allah. Dina perkara dunia meureun teu sarua, tapi dina perkara sehat kabeh ogenan walatra ku Allah dibikeun. Betul? Dina perkara hirup kabeh oge walatra ku Allah dibikeun. Betul? Dina perkara renghap walatra kabeh oge dibikeun. Betul? Tungtung aya keneh napas aya kekuatan keur ibadah ka Allah. Tapi dina pada urang perjalanan hirup di dunia aya nu nepi kana ridho Allah, aya nu gagal. Pak, biasa nu gagal teh eta teh nu bingung. Nu kumaha? Bingung kunaon? Tingali gambaran jalma anu ninggalkeun syukur nyaeta dia berani berkorban. Dia rela mengorbankan kesehatannya hanya untuk uang. Setelah mendapatkan uang, dia rela mengorbankan uangnya hanya untuk kesehatan. Seluruh hidupnya dia habiskan untuk mengkhawatirkan masa depan, hingga dia tidak menikmati masa kini. Disangka nak moal paeh geletok maut, akhirnya dia berlalu meninggalkan masa kini dan tidak hidup di masa depan. Akhirnya karena dia terlalu khawatir akan masa depannya dan tidak percaya kepada Allah, dia pun tidak sempat menikmati apa itu hidup. Ya kahartos henteu ya. Naon. Jadi urang mah kudu percaya ka Allah. Kudu percaya ke Allah. Urang dia sok tataekan mobil osok. Pernah ibu naik embus? Sok diuk di tukang di tengah diharap. Diharap da bisi mabok euceum nya. Lamun euceuh naik mobil heg hayang embung mabok. Mimiti begitu euceuh diuk dina embus ngarenghap 3 kali. Seberapa kali? Catat. Beres gitu bungkus sirahna ku keresek. Eta moal mabok moal. Sok mangga wilujeng nya cenah. Urang kabehan pernah naik kendaraan umum. Betul? Pernah aya nu sare dina kendaraan umum? Aya. Nu barang dahar bae aya. Kaos ayeuna aya we. Nu batuk wae aya. Aya. Nu udud. Ih, rupa-rupa eta di kendaraan. Nu ngobrol wae aya. Aya juga ceenah centin ceempat. Aya ngobrol wae. Aya. Cing eta kondisi seperti itu. Dina kendaraan, boh di darat, boh di cai, boh di luhur, cing bakat naon eta teh? Saking naon eta teh? Saking tenang. Tingali Pak. Ieu poinna ya. Urang begitu tenang dibawa ku supir, begitu tenang dibawa ku pilot, begitu tenang dibawa ku tukang ojek. Padahal ibu bapak jeung pilot teu wawuh, ngobrol ge can pernah. Jeung supir teu nyaho ngaranna ge. Eta ge nyaho ngaranna Edi. Beda we aya ngaran Edi di dieu. Betul. Aya Mang Edi di dieu. Hampura. Atawa ngaranna Asep. Hampura deui bae atuh. Atawa ngaranna Hendra. Astagfirullahaladzim. Hampura Mang Hendra ieu mah. Atawa ngaranna Pak Willy. Nya hot anu keur nginum. Bu eta urang diuk di mobilnya cok. Barang dahar ngawes-wes wae ngawes-wes aya nya nya. Saking naon eta cok. Saking tenang diuk di kendaraan. Padahal ece jeung jalmana jeung supirna teu wawuh. Naik kapal jeung pilot can pernah ngobrol acan. Ulah komo wawuh ngobrol ge can pernah. Tapi begitu tenangnya kita duduk di kendaraan di atas kapal, boh udara, boh cai, boh naon darat.
Tapi kunaon urang hirup di dunia teu tenang. Kunaon urang hirup di dunia teu tenang seolah-olah urang teu percaya ka Allah. Nang ning ning nang nang ning ning nang. Kartos ya teh? Oke lah kalau begitu. Jadi kumaha atuh? Pek ibu bapak pernah kendai hate. Urang mercayakeun nasib urang ka pilot, urang mercayakeun nasib urang ka supir, kok kunaon urang teu tenang mercayakeun nasib urang ka Allah sehingga urang hirup seolah-olah waktu teh beak dipakai ngudag dunia, beak dipakai ngudag harta dunia, nepi ka poho ibadah, nepi ka jadi jalma nu teu syukuran. Akhirna urang teh linglung. Akhirna hirup teh linglung. Karena naon? Karena kompas hate teu puguh arahna. Kompas hate teu puguh arahna. Lamun kompas hate teu puguh arahna, rek indit ka dieu, kalah ka ditu. Tapi lamun arahna jelas, insya Allah hirup bakal istiqomah. Hirup bakal istiqomah. Numawi urang sadayana kedah saimbang. Naon cenah Bu? Numawi hirup urang teh kedah cekolot baheula geuning Pak Haji Willy. Dunia tungtut akhirat. Sakali deui ngomong. Dunia akhirat. Ieu mah jalma du dunia we du dunia aya jeung tatangga teu wawuh aya nu kitu. Bedil. Heeh, tetangga gering teu wawuh eta mah teu nyahoeun. Apa apal innalillahi. Ih iraha geringna tah eta. Lain iraha geringna batur mah ngalayan. Batur mah besuk. Ha. Bu, hirup sing saim dunia bantuan atuh. Dunia akhirat jadi saim bisi teu ngarti keneh. Listen to me, okay? What I talking about? Tonight we are together. Hayu dia ngadu keder jeung aing. Ye atuh ibu teh apa-apal dog atuh heuh. Ih mulang ti dieu teh anjing dog. Anjing lelempangan lala dog. Anjing diuk jojo dog. Anjing cicing ngajedog. Salah kita usaha waled. Kudu apal euceuk. Heeh. Eta teh paragi nyikat huntu. Paragi nyikat huntu. Pasta gigi odol. Naon cenah cek? Odol. Hitut ngaburut-but eureun-eureun. Dol eta mah bujur teh. Heueuh klepna dol. Henteu ai baburutut mah jarangan sakali hitut basuh mod. Kudu apal euceuk. Model perkedel, naon ai perkedel teh ceuk? Ih atuh heuh ge nyaho kentang. Naon eta perkedel ceuk? Ari perkedel teh persatuan kentang dan telur. Teu nyahoan euceuk mah nya. Perkedel teh persatuan kentang dan telur. Sok geura euceuk nyin perkedel tina naon? Jeung naon? Atuh nya teh bisa teu make endog mah teu bisa. Laras kitu. Tah, kudu apal euceuk. Ka ieu ge sarua, matak hirup kudu saimbang. Iraha urang jeung ibadah waktu make teh, iraha urang inaon hubungan jeung Allah, iraha hubungan jeung makhluk jeung sesama manusia. Laras kitu. Supaya saimbang, supaya naon cenah? Tingali gambaran jalma anu teu syukuran, hirup jalma anu teu syukuran teh nu kumaha? Yuk, tingali ku Bapak. Aya lalaki nanggung beban, boh nanggung cai atawa nanggung suluh. Ari nanggung berarti sabaraha bebana? Aya 2. Eta jalma nanggung beban teh geuning teu saimbang.
nunda rancatan hareup teuing boh tukang teuing. Akibat nunda rancatan teu saimbang tonggongna bengkung leumpangna kokoloyongan kawas nu naon kawas nu mabok. Maka gambaran jalma nu teu syukuran teh nu teu saimbang teh nyaeta hirup bakal pinuh ku kabingung, hirup pinuh ku kasusah, hirup pinuh ku kana langsaan. Teu puguh arah reka mana koyoyodna lantaran manehna eueuh tujuan anu pasti tadina ninggalkeun syukuran. Naon cenah Pak? Cacak urang mawa beban geh, mawa beban urang babawaan lamun teu saimbang kokoloyongan leumpang teh Pak. Moal ngeunah leuleumpangan teh mawa beban. Akibat teu saimbang. Komo urang hirup teu saimbang nu mawi punten ka urang dieu. Hoyong ibu tenang. Hoyong bapak tentrem. Lamun ibu bapak hoyong tentrem hirup sanajan cek paribasa ulah ari lubak libu kebon lobak teu kalebok mah ieu mah cukup sederhana cek paribasa teh, tapi tentrem hirup ibadah kaburu urang. Laras kitu. Ibadah mahdoh kaburu, ibadah sosialna kaburu, goer mahdohna, maka hirup bakal tentrem. Insya Allah. Pan bapak ogenan kahilir kagirang neta neangan duit, neangan harta, keur naon? Keur bekal. Keur naon cenah Pak? Keur bekal supaya naon? Supaya tentrem hate. Tapi ingat, harta urang perlu ngan eueuh deui pangalusna bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Eueuh deui bekal pangalusna dina hirup nyaeta katakwaan. Naon cenah Bu? Katakwaan. Kama qala Salman Khan. तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम tujuan kabehayang senang nyarga kota gedahayang senang padahal sadaya ge paham diri bakal tentrem tur ayem tujuan kabehayang senang. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban oh mere beja kabaraya tong lali jati diri sadaya na hamba kuduku maula ka Allah dat nu maha heman tujuan kabehayang senang nyarga kota gedahayang tenang padahal sadaya ge paham diri bakal tentrem tur ayem
tujuan kabeh hayang senang. Bu, kinten-kinten kahartos lirikna henteu nembe. Nya geus aya kahartos mah teu kudu diterangkeun deui. Urang langsung kana doa we nya. Kapan cenah kahartos bieu teh? Nya ini kaharti mah geus berarti hasil pamaksudan. Jadi kumaha kahartos tan? Akibat hirup teu saimbang, ulah nyasalahkeun saha, ulah mangloh saha, ulah maido ka saha. Apal ibu maido? Mangloh ari maido teh. Ai mangloh teh maido. Ai mangloh macek urang Ciamis, ari maido macek urang Banten. Gitu. Nyalahkeun batur. Cek urang Sumedang. Rarasaan teh lemah sugih ieu teh. Jadi kumaha atuh? Mantak urang sakuat tanaga usahakeun hirup sing saimbang. Geura tingali ayat anu tersirat. Tingali. Aya lalaki aya saimbang teu? Itu adalah gambaran ayat ti Allah keur nyaimbangkeun alam dunia. Aya lalaki aya awewe. Ayeuna ge bahkan loba keneh awewe ieu dibanding lalaki mah. Duh, atuh kiih kabeh awewe ieu palid lalaki mah ieu mah. Nya. Bo aya luhur aya alus aya itu adalah keur nyaimbangkeun. Mantak urang oge hirup sing saimbang. Tetela jalma anu hirup dibarengan ku syukuran, insyaallah dawuh Allah la azidannakum. Tingali aya lam taukid di dinya. La azidannakum, yakin bakal ditambahan ku Allah. Saha jalma hirup netepan kana syukuran ka Allah. Syukuran bimakna nasarubkeun nikmat nu aya dina awakna dina hirupna dipake jalan keur taat ka Allah, dipake jalan keur ngudag ridha Allah, maka eta hirup urang geus kaasup syukuran. Hiji qalban syakiron, hate anu netepan kana syukur, insyaallah termasuk jalma anu sae di dunia sae di akhirat. Pan urang teh ngadag-udag kabagjaan hayang pangalusna dunia jeung akhirat, betul. Sok ngadoa kabeh oge Rabbana atina fid dunya wa fil wa qina adzabannar. Urang hoyong di paparinan kasaean di dunia oge hoyong paparinan kasaean di pan aya jalma di paparinan kahadean di dunia tapi di akhirat teu meunang kahadean. Nu mantak isukan di akhiratnya bakal aya pemandangan, Pak. Bakal aya naon cenah, Pak? Bakal aya pemandangan kondisi di mana jalma teh keanehan. Naon nu matak aneh? Jalma dunia na lahuta cek paribasa nama sawah lega, mobil Toyota, imah tingkat 2, TV Toshiba, pamajikan 2. Tapi aneh eta jalma kunaon cilaka cek aturan lamun ningali tina bekal fasilitas nu ku Allah dibikeun ka manehna kudu nama ieu jalma kudu leuwih mulia. Tapi katingali teh aya jalma miskin, aya jalma fakir, ternyata eta jalma teh salamet dipikarido ku Allah. Naon sababna? Manehna hirup netepan kana syukuran. Sabalikna jalma anu ninggalkeun rasa syukur cilaka, boh dunia boh akhirat. Na'udzubillah.
Jadi ari hirup di dunia mah urang paragi jeung paranti nate kedah uninga teh kieu Pak. Netepan hirup kana boga jalanna syukuran. Netepan hirup kana teu boga jalanna sabar. Sakali deui. Mun hirup boga buru-buru syukuran. Mun hirup teu boga buru-buru sabar. Aya syukuran, eueuh sabar. Sakitu. Dua jalan eta kabeh oge diganjar ku Allah. Nu boga bari syukuran bakal menang ganjaran, menang pahala. Nu teu boga tapi sabar sarua eta oge bakal menang pahala di sisi Allah. Aya jalma anu syakirun, aya jalma anu sabirun. Mudah-mudahan urang kabehan jalma kaasup kana mun boga syukuran, mun teu boga kana kasabaran. Nu tadi lamun diri geus nyumponan sadaya kawajiban bantuan la 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 arek moal kompakeun siap Bu lamun diri geus nyumponan sadaya kawajiban atuh ulah bari seuri teu kaharti. Ya ulah komo nyanyi ngomong di piheulaan ku seuri. Ngomong ece ngobrol pabuis jeung seuri teu kaharti nya. Teu kaharti. Balikan deui. Lamun diri geus nyumponan sadaya kawajiban. Aing kalah kangah ka isi oce mah. Gantian, ayeuna bagian bapak-bapak. Jising. Ayeuna bagian bapak-bapak. Ibu-ibu please menjedog, oke? Okay? Oke lah kalau begitu. Oh mere beja kabaraya tong lali jati diri. Bagus, kompak bapak-bapak mah. Memang bapak-bapak mah tuh nya tara loba omong bapak-bapak mah sekali ngomong mantep nyeceb. Bapak-bapak mah sekali ngomong langsung nyeceb. Nya. Ibu mana aja? Tuh ke batuk si bapak. Tingali. Jadi kulantaran orang teh adalah hamba Allah. Maka cek tadi lamun diri geus nyumponan sakabeh kawajiban. Kawajiban nu mana? Hiji ibadah mahdoh, dua goer mahdoh. Aya jalma geningnya salat osok manehna. Aya. Salat mah osok tapi jeung katangga goreng wae. Aya. Bedil. Nya. Ai salat mah tara tinggaleun euceuk teh ngan kasalaki wani aya nu kitu cekek nya nya ai duha nama duha nama la ilaha illallah duha nama tapi eta kasalaki majara maneh cenah nyi pang nyiohkeun kopi geus beurang rek pangajian. Eta rek pangajian nyieun heula dosa ka salaki. Nyi pang nyieun kopi, ya geus beurang kami nage. Ninyuh be sorangan. Aya nu kitu awewe aya. Tuker tambah nu kitu mah. Ngaji wajib tapi ngahodim ka salaki oge wajib. Bo. Bo. Aya deui nu leuwih parah. Pak rek indit yang ngaji ayeuna hoojong tapi 5 menit teh sanggup pang akelkeun aya nu kitu kumahakeun Pak aya deui awewe teu kaup boga kakeheul gegeroh nama nyusuh nama tapi lamun geus keheul ka salaki biwirna tingali Pak tuh awewe lamun geus keheul ka salaki ngacaprakna teh eueuh soraan ngan bibirna kunyam-kunyam. Kabayang teu ku Bapak? Kabayang teu? Gegerohna mah teu eureun.
Nyoseh teu eureun, sasapu teu eureun, tapi tingali bibirna. Ngaku entah kumaha. Oh datara di kendangan mah euceuk mah. Ieu mah contoh doang aing mah ieu mah. Pan ai aslina mah euceuk mah pan mode senyap gitu. Buka bina-bina. Nasib aing. Buat apa gablok salah tuh ge Gus. Ini aing mah Allah. Kok bina-bina amat ieu nasib aing. Iraha atuh aing hirup kaos batur. Aing mah heueuh da boga salah kita kitu. Indung-indung kepala lindung, aki-aki ngalabelut, kaduhung aing kaduhung gablog salaki kanu burut. Ngacaprak teh. Kadenge ku salakina ngomong naon sia ngeunah wae. Pugu sage sarua. Salawe mah 25 angeun kacangna pariuk awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hawuk. Heuh sarwana eta Pak. Naon? Gara. Eta emang gitu eta fenomena awewe zaman ayeuna Pak. Seolah-olah dia mempersembahkan naon, mempersembahkan kecantikannya hanya untuk mencari pujian orang lain. Teu butuheun dipuji ku salaki mah teu butuh. Padahal lamun ibu ngaginding hareupeun salaki tuluy salaki bungaheun pahala keur euceuk. Tingali. Eta teh pahala keur euceuk. Teu. Jadi pahala teh keur euceuk. Ayo euceuk mah pan lain dan nanti hayang ketemu gelis kusaha. Lain hayang kusaha. Lain hayang ku salaki. Oh. Nya. Gura tingali Pak awewe lamun keur ngagelis tingali gura. Tuh eta make halis kot baring calangap-calangap. Oh. Tingali itu ayeuna ge tuh. Anu halisna kandel eta teh meunang calangap bieu. Nya anu karandel eta teh halis konvensional, anu ipis eta halis BPJS. Bo urang diajak hirup syukuran lantaran lamun urang ninggalkeun rasa syukur ulah nyalahkeun sasaha lamun nikmat teh terjadi kabagjaan tapi kalaka jadi karungsing nikmat kalaka jadi masalah lantaran naon sebab eta teh lain nikmat ternyata istidraj bo kunaon jadi istidraj gara-gara urangna teu ngimankeun kana ayat-ayat Allah jalma dibere istidraj gara-gara manehna teu ngimankeun kana ayat-ayat Allah. Dawuh Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wallahu a'lam bimuradi. Jalma-jalma anu ngabohongkeun kana ayat-ayat kami, teu ngimankeun kana ayat-ayat kami, baik anu tersirat maupun tersurat, eta jalma teu ngimankeun, ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah, maka eta jalma ku Allah ditarik secara perlahan. Saking lalaunan Allah narik eta jalma nepi ka teu karasa hirup teh setiap lengkah, setiap renghap teh ternyata ngadeuketan siksa Allah. Na'udzubillahi min. Ceuk maraneh nama eta jeneng bae meureun hirup. Ceuk rarasaan mamehna teh bener bae hirup teh. Ceuk rarasaan mamehna teh masagi hirup teh. Teu nyaho mah ngadeuketan bebendon. Teu nyaho mah ngadeuketan siksa gara-gara ninggalkeun syukuran. Akibat teu percaya kana naon ayat-ayat Allah, teu iman kana ayat-ayat Allah,
akhirna manehna nyengsol hirup teh leungit arah kompas, leungit rasa syukurna, ninggalkeun nikmat micun tapak damel Allah, af'al Allah nate dileungitkeun, rarasaan menang manehna bae. Hei jalma mah hirup di alam dunia teh menang batur kabeh oge, menang mimiti gobrag lahir ke alam dunia ibu saha nu nandean batur baheula mah indung beurang utun inji embe ka dieu geura ku emak ditampaan disuhun dina embun-embunan betul. Beh dieunnakeun aya bidan betul tuh jalma kakarak lahir oge ulah lahir jalma hayang lahir ke alam dunia ngendong dina beuteung batur indungna teh betul. Jadi urang mah hirup teh salalawasna sapapaosna butuh ka saha? Ka batur. Pak. Butuh ka batur henteu. Tuh urang oge hirup mimiti urang hirupan urang jadi naon? Mimiti urang hirup jadi keluh kesah keur indung. Mana bentuk keluh kesahna? Eta ceeni mimiti weureu sampai jagreg. Tanyakeun tuh kanu kakandungan 7 tahun bulan saha teh saha Pak Willy Neng Tami mohon tarosun ka Ibu Tami tuh apa gejala awalnya deuleu geura awewe matak lalaki ulah apa nyeng celek wungkul ai gagabah dulu derita awal hidup kita adalah derita untuk orang tua kita betul nya mimiti urang aya kenyai-kenyai kahirupan didinya Allah nakdirkeun urang teh kudu bijil tina rahim indung urang maka didinya indung urang mengalami penderitaan kunaon nyi seol nginum atuh nginum kedeung tuas Pak, ho kisah kedong. Alhamdulillah. Cager sakedeung. Teu teh. Di geuning museueul keneh kitu. Teuing teh moal keneh katu ganti ku Indo Cafe ayeuna mah. Tak ayeuna mah seger Pak. Ayeuna mah seger. Awal kehidupan orang adalah derita untuk orang tua kita. Begitu orang lahir butuh deui ka tanaga batur. Beh ditukna indung beurang, beh dieuna bidan, betul? Tuluy eta budak rek dingaranan butuh deui ka batur saha? Manggil ajengan. Betul? Menang 7 poe ekah manggil deui eta urang betul nitah deui ka ajengan pangmeucitkeun domba betul tuh geuning kapinteran nu ku urang dipimilik teh Pak Bu kapinteran nu aya dina diri urang teh pamere jabatan nu aya dina diri urang teh pamere harta oge pamere pek wae urang dieu lega sawahna naon bapa nu ngurus lain saha atuh tuh tatangga saha nu sok maculan eta sawah aki kuli macul di sawah si aki nu sok macul nama tatangga pamere saha eta pamere batur unggal panen di anteuran leres teu Pak maot oge diurus ku batur tak iya Pak gambaran urang hirup teu bisa sorangan lamun urang netepan kana syukuran insya Allah hirup bakal saimbang muga-muga urang hirup sapapaosna netepan kana hate anu selalu bersyukur gitu lantaran lamun urang ninggalkeun rasa syukur lain kabagjaan anu datang tapi kasusah nu bakal ngadatangan na'udzubillahi min dzalik